Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi, nu manangkalayan hidayah sareng inayahna, urang tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Dina ieu waktos, abdi Amelia Riani ti kelas 11 IPS 4 bade nerangkeun diantara ngeunaan tema lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mangrupakeun tempat jeung bersosialisasi sareng warga sejen. Manusia kawas urang teh termasuk makhluk sosial nu teu bisa hirup sorangan. Karakteristik interaksi manusia jeung lingkungan nu beda antara hiji daerah jeung daerah lainna. Kuduna mah manusia jeung lingkungan teh boga ketergantungan nu erat, kusabab lingkungan mempengaruhi kalangsungan kahirupan jeung kasejahteraan manusia sareng makhluk hirup lainna. Lingkungan mangrupakeun suatu inspirasi jeung daya cipta kanggo diolah jadi kakayaan budaya pikeun dinikmati ku manusia. Manusia boga tugas jang ngajaga lingkungan pikeun kalangsungan hirup manusia di masa nu rek datang. Salah sahiji kagiatan di lingkungan masyarakat nyaeta ngumpulkeun dana jang tetangga nu keur meunang musibah. Di masa ayeuna, jalma tetep ngahoyongkeun lingkungan sebagai tempat ataupun sumber kahirupan nu bisa ngadukung kasejahteraan hirup. Melalui ilmu pengetahuan sareng teknologi, jalma ngusahakeun lingkungan nu saacana boga daya dukung nu bersifat habitable. Mun sakitu pihatur ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.